Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sangga keun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungkulung patepung lawung patepang wajah dina yeu carios ngepung kahar muzakar. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngenging keun safaatul udma dina pu kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rohmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, ogi mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Para mitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat. Kiwari loba jelema anu tara bersyukur diberi kanikmatan ku Allah teh. Abong teu boga duit kupulutus ka Allah, padahal kanikmatan teh lain harta hungkul. Kanikmatan sehat, bisa dahar neuna, kumpul jiung keluarga eta ge kanikmatan anu kudu disukuran. Ngan lolobana mikirna syukur teh tina kanikmatan loba harta hungkul padahal henteu kitu. Sakumaha loba kanikmatan anu ku Allah geus dipasihkeun ka urang sadaya. Inna, atau enakal kausar. Hartosna, saestuna kami geus mapari nikmat anu kacida lobana ka amaneh. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1. Fabi ai alai rabbikuma atukasiban. Hartosna, maka nikmat Allah mana deui, anu ku anjeun dipungkir. Tapi lolobana jelema ngaleu-leungit keun tina nikmat Allah, jadi witeu bersyukur jeung ngarasa kurang bae. Aya carita lucu yeuh, hiji carita aya hiji murid nganjang ka guruna. Murid eta dahayang mereka nu jadi gurunya sanajan teu boga nanaon, si murid eta teh mawa lalap daun sampeu ti kebon. Pas nganjang guruna, si murid ngomong, "Pun guru yeu aya sakedik lalaban." Ceuk guruna teh aduh hatur nuhun pisan ujang. Tuluy ceuk guruna teh yeu engke bawa domba pas engke balik. Nya pas balik teh mawa domba eta si murid teh. Tapi aya hiji dewi murid ningali murid enu tadi meree daun sampeu di bahanan domba, komo lamun urang mawa sapi sigana bakal di bahanan anu leuwih.
Nyaeta murid anu panas teh nganjang ka guruna, guru yeu aya sapi kang diguru. Si murid eta ngarep-ngarep. Guruna teh bingung edek mahana naon domba da geus dibikeun kanu tadinya ayana oge daun sampeu pamer tadi. Nya dibahankeun wi daun sampeuna teh ka asi eta murid, jadi 5 walalap hehe. Tah matak urang kudu bersyukur tong ningali anu kubatur ditarima, da rezeki jelema beda-beda. Palamitra sadaya. Hapunten, Mang Agusti mah mung ngemutkeun, da ari terang mah tangtos sadaya oge terang, namung sok seueur hilapna, malum syaiton mah sohayang bae manusa ti juralit ka ajalan manehna teh. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa janten jalmi anu ahli syukur, getol bersyukur tina nikmat karunia anu dipasihan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Henteu sarakah komo kufur nikmat mah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, ulah hilap nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Bral urang teras keun. Ngepung kahar muzakkar. Bagian ke-10. Katenjo kukuring ge, andi sele asup kana sedan diurum, diuk dina jok tukang ngarendeng jeung Kolonel M. Jusuf. Nu diuk diharup deukeut supir, nyaeta Kolonel Soegiri. Jeep bodas maju ti heula, sirinena ngahoang, dituturkeun ku sedan diurum anu ditumpakan Panglima Jusuf. Andi sele, jeep bodas pangawal sele nu diusi 6 brand, gas kujang nu pinu pangawal khusus pimpinan pertudal, pampan diurina power wagon hejo nu diusian ku pangawal Andi sele. Baralik geuning, cek Sersan Domo. Moal tulus perang teh meureunya. Jono nyelengkeng baringang srot keun rangsel, da cenah sarerea kudu leumpang nutur keun konvoy. Geus beresugan, geus aman, cek kuring bari gancang ngisi, malah terus mepet, lantaran ti tukang ting salebrut treup jangkung, malah pancer anu 2 genutur keun konvoy ka beulah kidul. Ewuh nu nyesa, tentara pangawal sele anu sakitu noyekna teh kabeh gegeus ting salebrut. Sanggeus ngaliwatan jalan rusa, konvoy teh jadi acak-acakan teu balik. Silih siap,
silih pingkal, acan nu dihareup malah ngahalangan jalan. Sedan biurum anu ditumpakan Panglima Jusuf ge kapaksa eureun sang geus jip bodas dipalangkeun, sedeng keun nuti tukang pada mihiulaan sedan biurum, tepi ka Panglima Jusuf geus katingker musuh. Si horeng ieu teh siasat Andi Sele. Sabab dina kaayaan konvoy acak-acakan teu balik, manehna muka keun panto sedan terus luncat ka jalan. Bari teten jerak. Andi Sele nyerok bedas pisan merei komando ka anak buahna. Tembak Panglima. Berbet, berbet tembakan merebet. Pelor ting harieng. Dor, 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 der, der, der. Tak dudut, bleng, jelegur, bleng jelegur. Sora mortir, sora granat biti campuh jeung sora bedil otomatis, ti pistol tepi ka bedil 12,7 pangbadagna kabeh disarada. Kabeh mutah keun pelorna. Malah sora karo Gustaf mah asa paureus, mani jiga anu nyoeh keun kaos. Pangawal Pak Jusuf nuti nagas, ratleng lir si meut kagebah. Syamsuddin ngalung keun garanat ti tukang eun gas, salpa ngamuk bari nengkep brand dina kelek katuhuna, disusul ku nu sejen, nu terus-terusan nyehcer musuh. Pertempuran Beukiragot, Beukirama. Hujan pelor lain ngan saukur beja, perang total di tengah kota keur meujuhna panas poe ereng-erengan, lain ngan ukur dina pilem. Jono ngajlok, atan depa, Ramli ngaguliti keun maneh. Ari kuring luncat kana pager tembok, bari terus nyempot tukang eun tembok. Asa kurang aman, brek depa, ngarapet keun beu teung jeung taneuh. Rea babaturan nu nyarelap kana pamiceunan cai sisi jalan. Tembak hantem terus. Borobot Dewi tembakan teh asa leuwih meweuh manan tadi.
Deu kirama, tambah katorekan jeung irung geus hangit bau obat pelor kabe ulum. Lalaunan, kucubuk bedil diponcor keun kana liang tembok. Jir, jeger, jeger. Asa henteu upati motah teuing hateteh ari geus nembak mah. Asa tetek jeung asa nambahan kawani, atrapisan atuda babaturan anu keur begalan pati teh. Nu keur silih tembak silih arah bari ngadu jajaten bari papelit-pelit siasat. Itu hayang unggul, ieu embung kabeunangan. Musuh kuat, aing cadu mundur. Babaturan waya punta seun jalan katenjo ngalungkeun garanat. Blewer, jegur. Anak buah Andi Sele buriak laluncatan terus dituturkeun panembak Sersan Domo. Aya Dewi garanat anu persis ninggang jeep. Puguh wiatuh tentara anu marake baju hejo teh ngarulapes, sawarehnya rumput kana kolong mobil. Disapu Dewi ku Bren Suhalim, HT Surak, Modar, Siah. Katenjona pasukan Andi Sele teh kateter. Cicing Modar, lumpat mau burung dicecer, tapi maraneh namah apan boga pancer. Dina malesna teh atuh puguhui, saha anu teu soak. Pancer mimiti nyapuku bedil 12-7 Nireungeuh kitu mah teu wani cengkat, teu wani ngajunjung keun sirah, dahayang keneh hirup. Malah babaturan gesepa, diemrat pelor 12,7 tina pancer musuh mah. Tempuran lekasan. Jep weh teu kadenge Dewi sora bedil. Tapi haseup masih keneh mulek, bau obat pelor kalabuki maseup irung. Percantenlah, ka anak buah Pak Ibrahim Anjimah. Sakompi gepatri, perang taramilang lawan, tarung cadu ngitung musuh teh enyaan. Batan mundur kajiun ancur. Haram serah bongkokan kajiun nyawa pake tandon. Sanggeus teu kadenge Dewi sora bedil, lalaunan kuring cengkat. Red ka jalan gede. Masya Allah, mayit pabalatak keneh, pasolengkrah, patumpang tindih. Awak-awak anu racaku pelor masih keneh baseuh ku getih, nu merebe, nu ngucur masih keneh terus ngecelak. Ketir nenjo kitu mah. Keuung matak ting seredet hate. Ti pihak musuh mah geus teu kaitung, da eta winu ngajoprak hareu peun imah Andi Nurdin gemani 177. Acan anu ngababatang di tengah jalan. Babaturan mah ngan ukur duaan anu kasambut teh, praka adang B, jeung pertu daud katambah amung urang soreang anu tatu parna lebah pingpingna. Pamemah saurang, nyaita Kolonel Soegiri. Ari Andi selemah nyau teuing ka amana losna, ngan cek nu nganyahoan keun mah manehna ngabecir ka ajalan Abdullah terus mabal mapai-mapai irigasi. Salameta, si goblok teh.
Kitu kejadian Pindrang tanggal 5 April 1964 teh. Nupuguh mah tentara lawan tentara, bedil dilawan bedil bari kuring sorangan mah angger poe keun, nyanaon atuh kasang tukang anu matak kitu. Cek si Sugiman, majar keun prajurit mah teu kudu ngarti urusan politik, titah perang maha perangwi, teu paeh geuntung, cenah. Nya atuda antara kawan, jeung, lawan, teh cukup kubasa. Ti ditu mah, mekomai aparate aparatu, cenah. Sedeng ti urang, itu tuh. Awas eta gigireun, cenah. Padahal ngan sautet pisan bedana mah ketang, maranehna ti batalion 003, ari kuring batalion 330. Bet jiga meunang nyetel keun pisan. Satu tasna tempuran rongkah, kuring masih keneh tacan meunang parentahna naon. Naha musuh anu mundur kudu terus diudag jeung dikerekep atawa kudu balik deui? Nyao, mangkaning dan Yon Mayor Himawan Soetanto jeung wakilna Mayor Yogi SM mah henteu milu ka Pindrang. Henteu keur aya di tengah-tengah anak buahna anu tas galungan, lantaran masih keneh dienregang. Kuring geteu nyaho, saha anu ngendalikeun pasukan saterusna. Ngancek bejamah Kapten Jayadi langsung voice jeung dan Yon, ngalaporkeun kejadian bari nganti-nganti pancen saterusna. Kumaha ari Panglima M. Jusuf? Syamsuddin anu beungeutna masih keneh beurom jeung ambekanana ngahiga keneh nyarita bari pepeta. Cenah mah Panglima Jusuf salamet, lantaran dina keur ramena tempuran, Kopral Freddy Macungud, supir gas, maksa, munggah keun kana mobilna. Di tengah-tengah hujan pelor, Freddy ngalumpat keun gasna ke jurusan Parepare. Sanggeus Panglima Jusuf naek, sedeng keun nu ngawal nangan ukur saurangnya eta Praka Mamun Winata urang Garut. Munteu kitu, meureun Panglima gekasambut, lantaran Pak Jusuf pisan anu diarah nage. Gugurna Pertu Daud gecek anu nganyahoan keun mah heroik pisan. Malah satu tasna meunang beja kitu teh kuring langsung nembong keun jempol muji kana wawanen jeung kasatiaan Pertu Daud enggoning nyalamet keun jiwa Panglima Jusuf. Cek nu nyarita, dina keur ragotna silih bedil, Pertu Daud rikat ngajok tina gasna bari nuyun Pak Jusuf. Ku Pertu Daud, Panglima Jusuf dicekel pananganana bari diheumpik. Daleung-un katuhu Pertu Daud mah terus nembakeun bedil jun gleri flena. Tembakan musuh morobot, Pertu Daud ngajoprak waktu masih keneh patarema leung-un jeung Panglima Jusuf. Kuring nyaho, Pertu Daud teh urang Sumatera, ngan istri namah urang Lembang. Pisa minggueun Dewi ke kejadian sareng sena Jumaah di Cake, manehna kungsi nyarita kieu. Soal maot mah urusan pangeran, urang mah teu nyaho-nyaho. Samalah, saha anu nyaho, bapa maot ti heula. Inget wibasa nyarita kitu teh. Tepi ka pukul 3 sore masih keneh tacan aya beja ngeunaan tugas saterusna. Ngan kira-kira pukul 5 sore, kuring sabatur-batur titah mundur ke asisi kota, Nyilem,
bari ngayakeun pangamanan. Sapoe eta teu manggih Dewi sangu. Dahar sakaliwi, isuk-isuk dipangkajene. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.